ayeuna tengna make momon dong. Momon macam kali. Jelek ti kotok. Kunaon atuh sayang sia banget meni marasot kitu atuh. Ngomong ka ngomong. Kunaon? Bicin. Ah, geus bari sedih. Atuh ih. Atuh anjing ulah macan. Adi sia. Ek naon? Kadieu bentar aing. Cekal HP. Kadieu bantuan? Hah? Bantuan enggak kadieu? Kadieu. Gus, ieu aing mari pelajaran. Cekelan. Geus ih. Bangsa pisan neun diri saha? Tuh kan aing poho deui tadi ngomong naon. Jek tadi Jek. Naon? Maneh pernah teu ngadengenin urang nangkeun awewe? Oh heueuh anu tentang putus cinta teh Alin. Heueuh nu eta. Tah budak ieu tah. Oh heueuh. Wah, maneh turun. Wah, aing cantik ieu.Ok turun atuh. Ya, sarapan. Aduh ya Allah. Belekeun AA. Yo. Ini si Sardung pernah nyari tanya. Mun maneh putus cinta naik kana tangkal kalapa. Dulu. Alam dunia teh lega. Awewe masih kene loba. Maneh tong sedih deui heuh. Muhun ni. Nini siapa i AA. Muhun AA. Anjing. Anjir, tadi barudak juga randing pisan cenah naon tuh. Orang nih terang di dia. Si ada cepat ustad. Oh poho. Auratnya. Aurat. Sangat AA. Sok emang mana ngajelajah di tiluan. Cerdak. Siap. Ayeuna urang rek mere pepeling kemarin ya. Bacot. Jujur aku mengaku ku sakit hati padamu. Mengapa kau lukai aku? Mengapa putuskan diriku? Untung ada nenekku